Nepang deui sareng simkuring Fahri Ahmad dina acara TP News dinten Senin 2 Juni 2025. Tos sababaraha warta aya dina redaksi. Salami sababaraha waktos kapayun sareng simkuring baris dipedarkeun. Warta munggaran. Dina akhir bulan Mei 2025, stok beas di Bulog cabang Cirebon ngahontar rekor anyar. Nyaeta nepi ka 170.000 ton. Ieu kaayaan nuduhkeun yen ketersediaan di wilayah eta kacida nyukupanana. Salian teh eta oge ngagambarkeun hasil gawe anu hade antara Bulog, pamarentah jeung para mitra. Dina akhir Mei 2025, Perum Bulog cabang Cirebon nyatetkeun yen stok beas pamarentah ngaontal 170.000 ton. Eta mangrupikeun jumlah panglobana salila sajarah Bulog Cirebon. Kapasitas gudang utama sakabehna ngan saukur 125.000 ton. Kukituna Bulog maksa nyewa gudang tambahan jeung ngamangpaatkeun 30 hiji gudang filial hasil gawe bareng jeung mitra. Salian ti eta, ieu oge nuduhkeun usaha Bulog pikeun nguatkeun ketahanan pangan nasional, utamana nyanghareupan mangsa panen raya jeung poe raya agama. Kalawan cadangan beas nu ngahontal 170.000 ton nepi ka akhir bulan Mei 2025, Bulog Cirebon netelakeun komitmenna pikeun ngajaga kateuahan pangan nasional. Proses penyerapan baris teu dilaksanakeun nepi ka akhir mangsa panen, pikeun mastikeun ketersediaan pangan tetep aman. Sakitu warta anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.